Kemana ya si Bencenur meni anggar sok ulin wae teh. Ya kieu geus ulin geus eueuh. Nyawa indung teh ti taheun. Udah hiji-hiji na teh anggar nih carikeun pisan. Bencenur. Nur. Benar. Benar. Mana si Bencenur meni? Juri. Ngelan si Kenur henteu. Goblok jurik nih. Teuing tak apal nih, orang mah kuin sorangan. Goblok, dia emang heuh jurik sia teh. Panangankeun juga geulis si mah tingali tos cantik. Juk panangankeun juk. Kadi kitu cek indung maneh kitu juk. Sudi nih, naon eta ka urang nih. Jig we sorangan da boga suku. Naon eta teh sopan sia ka kolot. Sok buru atuh panengankeun sakedeung ka dieu kitu teu indung maneh. Da cantik Siti mah buru da cantik pisan tingali. Engal Siti da cantik sok. Mung atuh itil nih saing pisan nih. Njuk we sorangan nih. Anakna ge lain ini tah wae. Nah sia. Pernah dititah kitu oge ieu. Sia juring. Aing itil sia tumang teuing. Mumual dititah teh sia teh. Atra ngapoe. Kasih Kenur hungkul aya sok ulin si Kenur maneh teh. Tarawe nih. Naon ulin si Kenur teh hayang teh goblok. Nah sia goblok ka kolot teh diwarak indung maneh. Hang dibejakeun kasih jenak jebak urang. Sia teh. Jung we bejakeun teh sieun nih anakna ge lain utang dita wae ukaera. Sia teh nih. Teh naon kitu patut sia budak sakola teh. Lainna sakola maneh teh. Nah atuh ditahan sok. Lain ditahan lamun Panji jeung si Kenur titah ka dieu. Ai bieu titah pangneangankeun nih da embung. Sakalian atuh ngidar main teh jurig sia teh. Jurig itil. Jurig. Nah hatinya budak si Jerab jebag. Teu sopan pisan sia. Sarua we kalakuan teh indung jeung anak teh. Tingalikeun sia bejakeun ka si jebag urang. Mana si Bencenur atuh mun anggar sok ngahilang wae dalam bumi ini. Bencana. Mana cenah? Kenal. Aing ngita wae ka aing da embung atuh. Ay, kamu aneh batuk Astagfirullahaladzim. Nih, iya ngaruaskon. Nih, ruas aduh. Mata kan intong ciga jurig atuh maneh teh nih. Goblok sia saing pisan. Ampun, maneh nih ngaruaskeun ka mana? Dek neangan batur. Na eueuh. Eueuh. Aya atuh ulin jeung urang. Embung da kasih Nur. Da eueuh sok nih Kamana? bieu ge indungna neangan. Nih, ai Siti rek ka mana? Udah ulin we nih jeung Hayu jam si Asep. Ayo. Yuk. Ka mana ulina? Ayo orang Mimbal. Yuk. Ayo. Ieu teh rek menekeun tapi ini asa teu pararugu ieu teh sawae nu diulemna. Cek Itil diulem kitu ku Cek Njot. Cik orang tanyakan. Cek. Goblok sia budak teh. Cek. Ari ieu mana yang diulem teh ku Cek Njot? Jot mana? Eta Cek Njot-njotan. Orang mana? Yang mana ada onangan ka urang? Eta orang kulon. Iraha cenah. Isuk cenah pageto. Mau isu teh pageto mana bener na? Isuk hajatna pageto ieu resepsina heueuh. Oh. Mana diulem tak? Teuing atuh. Manya we teh diulem mas ya teh. Ya, kieu deui urang teh. Eta Cek Njot nya teu apal. Aya meureun ulemana ka dieu. Urang karek inget. Ya Allah, kamar teh onangan eta anu Cek Njot eta non anu salakina Kang Tot. Heeh, Kang Tot. Heeh, urang diondang kamari sketchy ka dieu datang. Oh, mana diulam? Diulam kamari sketchy Iraha mana rek ka datang. ditu atuh rek datang. Atuh juga nih datang iraha eta. Nya engke we atuh Isuk sore. pageto. Sore we kan isuk teh hajatna. Heeh.
Kewe atuh sorenya ka ditu na ka ulemana. Heueuh sore. Heeh, meh isu Sore ayeuna. Heeh. Heueuh Sugan teh atuh. hujan. Ajak urang. Heeh, ke urang ge rek nanya Eta. kenala sugan cek si di Arondang. Diondang meureun kabeh nama. Heueuh, Da jadi deukeut cai atuh mah nya teh diondang. Heeh, ke atuh urang rek nanya Heueuh kenala. sok atuh. Engke ajak urang heueuh. Heeh, hayu ceuh. Heeh. Heueuh urang karek inget diondang ku Cek Enjot. Ampun pisan urang teh jabacan boga duitna teh ieu teh. Heueuh nya. Urang teh diondang ku Cek Enjot. Ngawinkeun saha cenah nu mana? Da anak teh geuningan loba pisan aya 17. Ari itu di Arondang teh nya si Kece. Pasti diondang etan. Merekeun kitu. Merekeun we. Tapi kita engke walah sore oge meureunaan. Sok mau bangun sore mas, kucing pasti sarorore gerak. Isin hujan deui ini. Capek tuh geus nyungsung loba pisan. Hayu ceuh. Sampai ke dimana ieu teh nih tarik pisah. Heueuh. Cek Enjot heueuh kamari teh ngirim undangan ka urang edek hajat. Tapi baiklah nih teu merekeun oge da urang moal hajat. Bae paling mah oge hajat leutik-leutikan nih ka urang mah teu level. Akang. Eta nu balba kamar tah bolong kene. Eta nu itu tuh nu kamar si Kerum. Tuh itu. Heeh. Iya talang boser urang eta Oh, atuh meuni banjir wae imah teh. Geus bener can. 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 Oke dibenerkeun. Oh, atuh sakalian teh jeung si Kerum nya. Sekalian ke Heeh. beres. Heeh, sok atuh. Heeh. Ade disuntut. Moal. Balocor hujan teh. Tuh kan gitu genting meureunnya. Ya tuh kopi heula ka dia. Pek sia disarekan ku Ceu Haji. Ceu Haji mah galak ieu. Pasok maraya we. Lain bae-bae pek ke Ceu Haji aya sia. Mana pisan barudak teh. Ku ngawisi piiran ah. Cei Mas. Cei Mas. Cei Mas. Namun iya diondang teh ku Ceu Enjot. Diondang heula teh rek merekeun iraha. Kewe atuh sore. Sore. Heeh, nya enak geus aya bugis hoyong kieu. Heueuh nya rencananya meureun we heueuh atuh. Heueuh atuh barangnya. Heeh, kewe sore. Heueuh nya sore. Nah, lain sih cenah ngawinkeun nu budak kasabaran hiji. Anu ka 17. Nah, ajo kan nu bungsu nah. Geus puguh eta teh ngaruha anu ka nu 15 jeung ka 16. Geus ya nah. Bener ti heula? Lain bener ti heula kecelakaan eta teh. Heueuh kecelakaan katabrak kanyut. Heueuh. Oh eta teh kecil. Oh, paina ini aya matakan eta oge teh ngaruha nu nomor ka 15 yang nomor ka 16 ge. Eta makan yang budak karunya awewe nya nu di rumah teh. Sok kecil mau paling lainnya eta kituan di mana heueuh. Ini udah budak teh da asa cicingeun nya. Heeh, nyeta tarap pisan bijil geuningan. Meureun sakalina bijil meureunang aya nu ngasupan meureunang nya si jana mah. Mata kamu ya Allah. Heeh, variasinya buka budak awewe Heeh, atuh. Beuki urang ge boga budak lalaki sok sieun ngasupan. Heuh nya da geuning sok. Angger ieu awewe lalaki oge. Hariwa Heeh. Kayak ku indung mah heueuh ku. Heuh cigan mah meureunang. Sok urang teh pinting. Sisi tuana di mananya? Ini hayangnya. Cek nih hayang suga salaki. Lain maksudnya di tempatna teh anu kumaha kitu, meureunnan aneh kitu meureunnan. Aneh da moal jauh nih di kebun. Heeh, jadi menantang meureunnan. Heeh. Aya atuh keceulanya. Heeh. Omat Geus aja. aja sore we. Sok we cirikeun kerang ke sore. Tempokeun. Sambel ieu nya. Heeh, ke disamper. Ayo, heeh sok atuh. Heeh. Kan apaleun meureunannya si eta.
mah tuh nih maaf teh kahaja. Normal dah greeting kan aku jadi curi. Maaf atuh nih. Nyari momo kabi atau ari nur nih. Datang kahaja atuh. Aku sih ke mama abi nih. Mana ada tarik-tarik tuh. Ini datang kahaja atuh nih, maaf nih. Maaf nih. Iya, nah bawa. Iya. Iya bawa. Banyak kunci. Ini datang kahaja atuh. Itu mama kabi nyeri. Mau lidahnya. Pian bejakan sama ini. Dek, kamu dicarikan si kenur nagrang. Kami gelut indungannya. Udah sih kita ya guru. Oh, kita heula. Ulin wae atuh di mana nih? Ulin di mana? Di deto. Di kana hajat sama. Eta kaceur enjot. Enjot orang kulon. Ah. Goreng marut mah ge mun kieu hidungna. Nih, bae atuh mah nih. Ulin wae awe mah. Cantik mah. Cantik loh. Ini kolek. Sosok wae ke. Mani lipen mak. Lipen. Ah. Ini tunggu lipen di bawah. Ah, di lipen atuh mani ame cantik nih. Iya, lipen di lipen. Bayan ke heuh. Heeh. Cantik. Cantik. Cantiknya sana emak. Enggak sekira. Sok, itu pangmoakeun Ini sarariap cennya ieu teh. Bisa kaburu hujan. Lucu. Bodos. Asarana sore teh, Cuk. Cuk. Cuk hayu geus siap, Can. Hayu atuh geus siap, Can. Ayo, yuk. Nah, lanjutkan itu, emak. Arek mau budak mandi. Mantet. Nih, batu. Budak, meni budak ngejebrog ge di gunyut. Udah, tuh nih, rahal di kandung aja. Eta kantet pangmoakeun di dia tah. Non, wadah eta tah, iya. Jeung goreng patut di dangdanan teh ciga. Cantik sia teh. Boro non. Nah, boro atuh nari lah. Boro atuh kece boro tembajang alem jeung naon desi hujan. Boro hujan. Bawang teh. Mana ya? Kalesek. Yang naon? Kumaha maneh kalesek kamu kalesek? Yang ke makal mana? Asal beul. Kayak orang ngilunya, nundana. Nah, mau. Mah orang gede mah. Lagi tuh ini mah kuat. Kalau gitu sakuan atuh tuan. Ini budak haruan. Pakai selalu datang pakai tas. Iya. Mas dikasih diajak san. Can, ayo ini orang ngajak lah. Iya. Maafin ngilu atuh mani. Nah, turun nih cicing we udah mau lama ge. Ya atuh mani hayang kanu hajat. Nah, tuh ganti baju na mun kitu patut. Ini bae atuh mau kita diganti. Mama tinggal cantik, mama cantik. Tak abi oge cantik. Atuh tak pakai naon. Siti abi mah lamun. Nih. Kanu hajat di umah. Wah gilonya. Mang ngilu ka uwa atuh ka inung maneh we ngiluna. Nih ngilu atuh wah nih bae atuh nih. Yo inung maneh kan ngajak meureun. Bae nih. Ayo. Era ah mohon oge tinggal bedak ka mana-mana. Bae atuh nih. Itu tadi mah bedak kana saeutik. Enggak sih cantik nangis mandi. Cantik buatan tiga juri tes ya. Bener sama kieu. Nya teh Siti eta nih. Bede ka mana maneh meuri weh. Nyelo nih hoream aing mah gubugna ge mending isin. Bae atuan. Pajarkeun ka aing anak bugis seueur. Ieu tinggal banget cika bugis. Ah goblok nih saing wan. Aing mana juguna. Bae atuh nih. Ayo. Aing mana ngiluna ah. Tidak mama era Siti. Mama enggeus nih. Da teu diondang barna oge ku ancot ge. Moal ani.
tadi ondang mau kuat. Banyak tadi ondang. Tuh, atuh nih bae atuh ngelo nih. Banyak anak indung mana di ondang. Tuh gara putih teh golo. Ah nih. Nih golo sih ini. Tapi jalan kayak indung mana? Mah ada ondang tuh gitu kecencet. Bong nih hayu we bae ngelo. Mu rayam era mau ono oge ah. Batuan nih. Sai. Tong jadi ka dieu. Nih. Ngelo atuh. Wama ini kainung mana ngiluna dan inung mana urang mah atuh daerah mono ge bae atuh aing ngagubuk anak loba ah morea embung ah bae atuh ani polis eta bedak anu baju atuh iya wama anu sakala ulang ayo bae ngilu deuk ka mana Siti atuh ah ngilu atuh wa bae atuh tiga lupa cicing ke mana? Wah, ada ngelo ani. Ndak wama cantik ya. Wah! Goblok. Nih. Wah! Wah, nih aing goblok nih. Tadi ajak. Kunaon sih Siti? Hayang kan wajak. Saha? Cuma ucu. Nih ke mama mana atunya? Udah tadi ondang atuh. Tengilu we atunya. Bukan Orang yang tengilunya bae atuh ya. Mana yang anggar galak sih. Iya mah anggar. Nih mana mah angger siap kulit. Sian. Nih sia nih. Nih. Sia Siti kamu kaera mana mah mimiti ulin angger. Ayo. Siapa itu? Buka era si buok Iya. Goblok. Awas ya ku aing. Wah. Kita mending buka era atau budak mana? Kuat atuh eta na kun. Itu era. Jang wajib. Heeh, mun gitu-gitu sakuan. Kok apa hujan? Ayo enggak, sana hajat. Ngacan eta kan ngajak. Pangkar. Oh, atuh ayeuna teh payunnya. Cai. Ayo kan ngajak ngacan. Aduh, murnya kan apa eta? Cai. Geus meureun geus alindit meureun dah. Kan kaditu. Anu sawe Ayo. Ani mah. Ini dulu lo bisa lempang tak atuh tingali. cek aing tong sok ngagugunyur budak atuh meuli hararese cenah Kotor mah. Kok mata kata kuan ieu na, garesekna naon atuh mun dikeun ah. Angteun teh so. Jang wajib geus bae. Kok mata kata kuan. Era dengan kotor ah mun baju anyar teh. mana cenah nih cenah nu nyamper sore kieu kurang kita pihelaan dari hidup teh tuh gening meni lali rapisan hayu Cila ayo kasih lila iya tamar mamang peluk meni asa meni di babawa atuh Jangan ngilu atuh. nanya jeung aya acara labu sagala deui mah jangan iya wajib teh coba meni nyerah Kali satu aku mun nyerah. non kuda Kuan men senur. bareas ya bareas teh urang mah teh boga Aku buka duit. urang mah ku amplop we Kemana aku cek? biasa we kudu merasa Jadi salah ajak molang. teu hayang naon Nah, itu karunya obat mana teh baturna karunya teu hayang atuh sok we atuh mani jeung Ceh Haji bae urang sorangan aya rek jeung Ceh Haji mah Aku mau tong diajak we, iya tuh. baturna moe segenderowo. teu masa geus tong sok dia ajak Oh nih kitu-kitu atuh. cicing bencenur atuh Atong dulu ah. hari gedean budak teh Cek, hayu entas can kan hajat. Hayu bareng. jung weh ke Cek moal urang mah Nah kitu ke Cek. jog we ah ke Cek ah meni urang mah moal Iya tuh Cek. urang oge hayu tong sok ajak ka jelema eta atuh Tadina urang nanya. Ni asa teu kudu kikituan meni leuheung lamun manehna urang hajat meni datang.
asa teu kudu menihar orean teh ya. Lain jika nu moal hajat we maneh nanya jeung ngomong kitu. Jika nu boga budak awewe. Tah, matakan urang mah hoream teh kitu naon jelema eta mah hitungan gece. Da urang mah karek apal atuh gece. Eta mah padanya tong sok ieu teh nyawa sorangan coba teu ampunnya haji teh eta. Angkepkeun bae. Gece da keheul Main mah embung beunana di datangan batur di kana. Heuh tah ieu bae. Mas diajak can. Cak. Ayo, Cak. Yuk. Kala daguan, kala wadahan heula. Sak buru sore teuing ya. Euy duit lagi euy. Cingin lagi deh. Udah boga duit teh nya. Udah asa teu boga duit euy. Cing na dompet ieu. Deui. Tah, ya saya. Deui. Keunangan lah benar parang dada. Si Mas buru atuh beunah rese. Keluar urang temu. Baca Atuh, Cak. Jeung panas sore kieu Enggak teh bakal hujan. mana sih Mas mau izin naon atuh eta teh minggu teuing. Coba meureun ngampok coba meureun. Dang. Lain teh nyiapkeun plastik 3 ieu. Leuh, amek-amek kan. Sok heuce atuh alhamdulillah. Mana? Baik pakai gede daripada urang teu merekon era. Tamah henteu we atuh ieu mah. Bah dah. Moal apaleun ti urang ieu. Daripada henteu pisan era kitu mah ieu merekkeun bae we ieu mah hadirna we hungkul. Moal apaleun ti urang ieu. Ieu kitu kantong kitu. Ieu bae bukan bae ya. Maka ayo. Baca atuh kaca engal. Ayo, yuk. Milih keuceuk. Dek ka mana? Dek ka mana eta atuh? Aja. Nah, gubuk kantong. Tisu ya orang teh kan ngopi bugis. Engke teh bakal ieu Kada kantong ke eta teh. bakal ieu non teh belepotan jadi ieu mekal tisu. Bae atuh ning teh jang bakal bugis. Leuwih parah si Ai mau kresek ketemu kantong. Yuk, ampun. Ai kecil ngamplop. Ngamplop atuh. Amplop, urang mah beas we teh tingali. Hanya umum we atuh. Urang oge da umum kecil. Atuh umum we nih tong leutik teuing daerah atuh. Bener. Urang mah beas we tingali. Bae da sareng Oh, duitna, butuhkeun. Kayaknya keningan ulah naon. Nih tingali anak buah eta teh. Kumaha wajib na Allah. Lu atuh meuni eta apa juga teh. Juga teh barang jieun we atuh meuni. We ke mah nyieun wajib yuk. Atuh saya di imah nyieun. Katakan mah tong sok mau budak atuh kecil. Ini juga teh ieu bakal loba naon gitu pada nu beungan. Asa kuriwurnya kecil. Hajat dadakan. Cek saha teh Mas? Kade apa di mana ya? Oh pantasan atuh tuh di background tuh naon. Pamela kecelakaan aran hajat dadakan. Nah biasa mah mun hajat anu gede-gedean mah anu bener-bener hajat teh. Asa langsung di rekor tinggal bapak teh. Nah iman teh. Celaka cenah. Si Mas karunya semua akun. Nasi urang semua kantong. Untuk urang semua kantong we bakal pinuh. Kayak tuh mie we tada baca. Asli, ada cek Mas tong nyebakeun gosip. Kerja anak. Eta budak si Injot cenah. Ini atuh. Mana yang menikah mana wae hanya tabrak kanjut. Kok atuh teh anjir. Maka tabrakan itu naon? Kaneng memang tong apal. Mending teh sangkanya. Bener cek Mas teh. Orang kaya. Mana brakanyot na? Kaneng sia. Kaneng budak. Ngaruhal budak ka sabaraha ceu?
Kali 15 yang kagak 16. Belum 15 gitu. Heeh, karena gitu akan jadi di rumah. Eta teh mah kanyut na teh eta. Ganeng. Mana mah angger siap ulin teh. Ngilu atuh. Wah, tapi tong ngerakeun, satou suka gubuk. Ulah tapi tong ngerakeun. Ulah. Ya. Naon nyanyi Ita. Sok pisan. Masihkeun maneh engke urang hajat teh manehna datang. Leungnya meni. Masih mun kayak lamun mainna Tong meskipun atau hese nan meskipun nan action. Aduh, anjing. Jadi aku mau kanu hajat kaca entod. enggak sekira. Sok, itu pembawakan jibir. Lain jibir. Gede. Mani ame cantik nih. Nan ngik kan. Urang ge boga budak lalaki sok jeung ngasupan. Sok. Kenaon anjing. Sepil boga karyawan tukang ngaruksak. Aing teh keur mah boga hiji-hijina. Keur mah boga hiji-hijina diraruksakeun. Aya nu hiji deui nu geus di karetan. Di karetan eta mah rusak eta ge kumaneh. Nah, da ieu mah kursi bosi pas. Deuleut tuh tukang ngarusak. Diraruksakeun deui. Tina hiji potong jadi kabeh. Goblok. Ieu deui tah sarwana. Bibina atuh kursi itu nu bautna coblok lah sia ngaku jadi tinggal. Sok yang mau donasi ieu tinggal open donasi tinggal ieu rusak. Anjing iya atuh kebul mah eta bedak mah olahraga jeung tuang.